Habib konangan bae udah ulin di dia sok atuh bae lah sok dia Eja Aldi Habib boga babaturan anyar halus atuh kumaha Habib cari tanah Habib boga babaturan anyar. Oh yang hafal cari tanah hayang atuh aya jalma anu di udah keluarga teuing ku Habib teh diampihan terus ku Habib teh dibere dahar. Oh gitu Bib halus Habib jeung jalmana kudu saling nulungan. Habib ayeuna jalmana di mana nya Habib di mana jalmana ayeuna kenalkeun atuh ka Aldi. Ya barudak tuh aya di tukang dik atuh urang tempo. Hah? Eta mah maling. Ari hayang nu dipipir teh geus dipencit ke si Aki can. Enggeus Bapak. Oh syukur atuh geus mah. Mana ayeuna dagingna? Dijajankeun. Nah, daging dijajankeun. Nya Bapak, Aldi teh tadi teh nyokot hayam dina lomari terus dipepeskeun terus dijajankeun. Aduh, blekok. Eta mah celengan bapak atuh.